Terima kasih udah tekan video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe ya. Nanti. Pasti belum tekan tombol subscribe. Sekalian ya loncengnya. Hop, maung. Duh, yang sakit amat baki, belain lah. Nikmat amat, tangki. Ang boga duit sakit dibagi-bagi mal endah, komo ya kadun kakak aing. Setelah kon samunikin betina betik karung. Meslah kan duit atau belah ke dia lah. Aman dah duit lah. Aing paru singa mak ieu hulu aing ieu. Sari bulah bae hulu aing ieu gara-gara diputuskeun ku sialan ieu. Kumaha aing geus kieu hayang meunangkeun manehna deui nya. Aing nyambe Candi Paraban aing ngarit mah geus aing. Tinggal Maraban dong hulap aing bawana anak Maraban embe ieu. Gara-gara mikiran si Helen sih. Jadi kieu aing pikiran ge ngalayang ka mana boa. Embe ge koeng sampe teu di Paraban gua. Teu di Paraban karunya aing mah. Paraban baik itu ku aing lah. Sapaan budak? Jukut tinggal sakarung deui. Namanya capek aing ngaritnya teu gablek duit deui. Gara-gara dedeh Helen sih yang diputuskeun. Pikiran aing kamua mamana bae ngalayang bae. Geus kieu lah kuang diparabkeun bae kana anak embe lah. Karunya kuang teu diparaban. Berat. Papajuh dia mbak. Waru, kumaha kabar Dararia mbak? Kuang ditinggalun. Aing rindu ya ka Dararia kuang ditinggalun selama 2 tahun. Tapi Daria sararehat jing, sehat. Coba ngada lebeteng dia kempes tuh ku anak dia. Oh ja, ente jing, berarti sehat dia nya. Aing sekebel tilok nong Dararia. Daria aing keneh tanan barang hakan gitu. Lapar meureun darianya. Tiluk di Paraban sih ku aing. Kayak ku yang di Paraban nih Daria. Geus gara-gara gede. Geura bisa kokoreh darah sorangan lah. Ulah yang diaritkeun we ku yang capek aing. Lah, ku yang mau di Paraban nih lah, jinjang supageto. Di gulap ngarit musim hujan. Sasapaan adi ieu naon ieu jai mah duit asli lain ieu duit tuh mah duit sabuanya piraku karung anakan duit jauh jubur anjing karung nage lumayan nih memilih rezeki anak soleh. Duit saha ieu nya lumayan jeung nganjang ka imah Dedeh Helen. Mangkaning saya tamangan di anjanganna hayangna jajan jeung jajan bae. Henteu jajan bae diputuskeun duang kamari. Yo. Mesti bae dia karung. Beser, sernaon. Beser ieu sabaraha? Gopean, ari ieu sarua. Ini sabaraha? Dia tuh nyatanya pendek meuli moal. Ih, aing teh jadilah hendak meuli cilok bae. Ih, dia tuh nyatanya doang meuli mentek. Hitung ku aing lah duit cukup moal jeung jajan Dedeh Helen nya. Jaduangna meloba kieu ngegepok. Acak-acakan sih. Nah, aing digawekeun ya poe ieu mah ieu ngitungan duit ya. Ulah cangkel dia. 1 2 3 4 5 6 7 24 25 tambah 25 50.000 lumayan jasa ya lamun digawe mah sepoe dongklek
meureun moal menang sakieu. Lumayan jeung Dede. Dede Helen. Urang siap-siap make mah Dede yo. Jajan tadinya ke warung. Alhamdulillahirabbil alamin, berkah musim hujan. Ciloknya loba keneh, jak weuh nu meuli. Gusti nu Maha Agung. Cilok, cilok. 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 Cilok, cilok. Mang, meser cilok, tapi ngawadahana karena baskom ya, Mang. Sasapaan dia, Neng? Meuli cilokot maneh aing sampai di baskoman. Emang nek meuli sabaraha hulu kitu, Neng? Sahulu doang, Mang. Astagfirullahaladzim, sugantah nek meuli 30 hulu kitu, Neng. Lamun di baskoman mah eta mentokna 30 hulu, Neng. Hi, Mamang, geus geura cilok kentah. Cilokna ulah ngabaceo bae. Honggeus lah aing, laju nama kapaksa bae kuing dicolokeun hiji. Yah. Dede Helen kamananya? Imana kariung amat. Nya indungna galak aing mah sieun neuk nyamperkeun ge. Telepon baik itu ku aingnya. Aing keur boga duit we lah eueuh manehna. Lah ku aing telepon bae sugan aktif bae nomorna lah. Nomor yang Anda tuju sedang masang Papimblok. Gede laga sih masang papimblok segala macam bikang-bikang. Belum bisa be masang papimblok. Dede Helen, jauh ka milik dia mah. Giliran buka duit be nomor teh dek diaktif-aktifkeun. Mending aing ban jajan lah sebeukeun beuteung aing. Kok beneran Dede Helen? Keur di warung meulina neta. Cilok. Kuing meureun telepon teu dek nyambung-nyambung. Dik naon dia neangan aing deui, jauh urang mah geus teu boga hubungan naon deui. Aing ngeraktir dia jajanan yo. Traktir aing dia boga duit henteu. Yo, aing boga duitna yo. Tah, loba. Aya sabaraha yo? 25 lembar. Tah, duitna hitung tah. Loba. Daek teh kuing ditraktir make duit eta. Jah heueuh dia rendi nang maling ti mana eta duit? Sasapa, menang maling bae. Menang usaha aing yo. Korek koser yang piruyuk. Ulungan sulu. Geus Dede Helen geura jajan milih sapuas Dede Helen. Pinuhkeun beuteung Dede Helen ku jajanan nu gopean bae meulina. Cenah loba. Bener dianya, apa dicokot kabeh. Oh. Ayo, puaskeun cokotan kabeh nu gopean bae. Paling cokot kabeh deuleu tah. Geus loba-loba. Moal cukup duitna yo. Hah? Iya, nyokot jajanan aing dibayar moal. Tah dibayar ku saya tah. Bayar ku aing neng dia, aing keur ngitung lah dia sabaraha duit. 50.000. Mahal amat jajanan sakitu ge. Nek naik haji teh naon? Geus lain dijadi hari kitu mah. Hi, dararia meuli henteu ngacak-ngacak doang. Hi, eta budak meuli mah henteu. Aing menu ngaresekeun. Dia ngisinkeun bae. Jajan jadi. Dia mah ieu jeung nyokotna lain nu gopean, eta nu 1000-an tadi mah, atuh meureun teu cukup duitna. Heh, saya teh lagu naon? Ngadangir di warung, do boga duit. Woi, ganeng tamu motoran dia ta. Uga gigig be ganeng cibeng yo. Aing aneh bae ngada dari yang ngadangir di warung jajan teu non teu dong boga duit dari dia. Ya nyadari ya, mah depan warung bae. Jajan aing mah, muka deuleu diuk di warung. Yo. Segan, geura jajan geura nyokot nu gopean bae. Geura nyokot geura. Heuh ge. Kadel udah tuh jajan tuh. Emangnya dari ya, cilok jajan. Yang
aing ge hayang jajan. Hei, urang mau level ka warung Ima, urang menisi kamol bae yuk. Terus urang berangkat kamol kuari. Lawan urang level di dieu mah saya tewe. Ih, aing gati amat gitu. Coba Bang mesti gerak nyahenan bae. Musuh nu kieu ge bang ngorok bayi bae ah. Woi, dah kenal di dia. Jajan aing yo. Coba yang main saya jajanana. Yo, pang bare hiji beda nya loba-loba. Yo. Ayo langsung ketemuan aing lah. Aduh, wacak-acakan ki. Waduh, nah datang ya Allah. Ada ditang Allah kapan kumaha jeung anteng duit. Kira-kira dia neng atuh eta mah aduh sasapaan dia neng buat meuli aduh